Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda. Dina kasempatan ayeuna urang diajar cara nulis aksara Sunda. Salaresta aksara Sunda teh aya sababaraha hurufnya, aya sababaraha bentuk huruf anu baris didugikeun mah nyaeta aksara Sunda ngalageuna atawa aksara Sunda anu biasa digunakeun dina pasanggiri atawa oge aya bentuk Unicode-na anu aya dina laptop. Mangga dikawitan salah sawios dina aksara Sunda teh aya aksara suara tanapi vokal jeung aksara konsonan. Aksara konsonan ngawengku kelompok kahiji nyaeta kapasara aya 4, nangaca aya 3 jadi 7, Yamahata 11, Gawa 13, Daja 15, Nyaba 17, La jadi aya 18 huruf sadayana teh. Kumaha cara ngapalkeunana? Kieu carana. Disimaknya videona. Salah sahiji hal anu kudu diperhatikeun nyaeta ngapalkeun caritana. Ame hidup gampil babari ngapalkeun huruf-huruf konsonan. Upama urang ngapalkeunna saperti nu aya dina buku, saperti ha, naca, raka, data, sawala, pada jayanya magabanga. Eta teh sok hese kulantaran bentuk-bentuk hurufna teh benten-benten. Tah supados babari, supados gampil ku ibu didamel hiji caritana teh anu aya dina modul teh nyaeta ka pasar meuli nangka, maksudna mah nangka tapi dialaikeun jadi nangca. Ka pasar meuli nangca kana motor Yamahata anu inditna gue jeung si Daja. Keur naon cenah meuli nangca? Keur nyabalah gitu. Jadi aya 7 kelompok tina carita eta teh. Nu kahiji ka pasar, nangca, Yamahata, gawa, daja, nyaba, jeung la aya 7. Jadi salah sahijina tadi teh ka mana? Ka pasar, meuli naon? Nanca. Kana naon? Kana motor Yamahata. Nu inditna saha? Gue, jeung saha? Jeung si Daja. Keur naon meuli nangca? Keur nyabalah gitu kan. Keur nyaba teh keur indit-inditan urang teh meuli nangkana maksudna mah kitu. Tah kelompok anu kahiji nu tadi terus disebutkeun nyaeta ka pasar teh ngawengku 4 huruf. Tina kecap ka pasar teh ngawengkuna kelompok kahiji nyaeta 4 huruf. Ka, pa, sa, jeung ra. Cara ngapalkeunana ku sabab hiji kelompok. Jadi bentuk hurufna teh meh sarua, tere sarua gitu bentukna teh. Seperti ka, pa, sa, jeung ra. Cara ngapalkeunana nyaeta ka nya hideep ngadamel 7 ieu teh ka. Pa 7 strip handap. Pa. Sa 7 pencit. Sa. Ra 7 pencit aya topian. Ieu ra. Ka, pa, sa, jeung ra. 7 ka. 7 strip handap. Pa. 7 pencit, sa 7 pencit aya topian ra. Kapasara ieu kelompok kahiji. Kartos cobi diulangi dina buku catetana sewang-sewangan. Kelompok anu kadua nyaeta nangca kudu dikitukeun nya nangca. Nangca ngawengku 3 huruf, na, nga, jeung ca. Upami kelompok kahiji mah bentuk-bentukna atanapi wangun-wanguna angka 7, ayeuna mah wanguna teh jet. Cobinya perhatoskeun. Na
jet. Nga, jet strip ka jero. Ca, jet kuliwak ka luhur. Na, jet. Nga, jet strip ka jero. Ca, jet kuliwak ka luhur. Na, jet. Nga, jet strip ka luhur. Ca, jet kuliwak ka luhur. Dicobiannya dina buku sewang-sewang. Kanggo salajengna nyaeta kelompok katilu. Ya, ma, ha, ta. Aya opat. Ya, ma, ha, ta. Aya opat hurufna meh sarua nyaeta jet alit kaluhur. Cara nulisna jet alit kaluhur. Pi, jet alit kaluhur topi. Jet alit kaluhur 7 age. Jet alit kaluhur 7 alit. Jadi bentukna hampir sarua nyaeta jet ngawitanana jet alit kaluhur. Jet alit kaluhur pi, ya. Ma, jet alit kaluhur topi. Ha, jet alit kaluhur 7 age. Ta, jet alit kaluhur 7 alit. Tiasa diulangi dina buku sewang-sewangannya. Ya, jet alit kaluhur vi. Ma, jet alit kaluhur topi. Ha, jet alit kaluhur 7 ageng. Ta, jet alit kaluhur kelompok kaopat nyaeta gawa. Gawa. Tina kecap gue, gawa, ga jeung wa. Ga, jet, ge, wa, siga, ge. Ga, jet, ge, wa, siga, ge. Kumaha babarikan? Sok cobian dina kelompok kagenep nyaeta daja. Daja. Da, bumi rumput. Ja, bumi rumput strip. Aya parobihannya dina modul mah jana jet gitu kan, jet rumput strip. Kedahna sami sareng da. Daja saminya nu ngabentenkeun strip ieu. Da mah bumi rumput, ja mah bumi rumput strip. Jasa dicobian deui. Da, bumi rumput. Ja, bumi rumput strip. Cobian dina buku sewang-sewangan. Da, bumi rumput. Ja, bumi rumput strip. Cobiannya anu ayeuna kelompok kagenep. Nya, ba. Nya, ba. Kelompok kagenep. Nya, jet rumput 7. Ba, bumi rumput 7. Nya, jet rumput 7. Ba, bumi rumput 7. Kumaha cara ngabentenkeunna ba, tinggal we garisna. Kan siga nu papelong-pelong gitu, siga nu ba gitu nya papelong-pelong. Jadi nya jet rumput 7. Ba, bumi rumput 7. Papelong-pelong. Ba gitu. Biasanya mangga dicobian dina buku sewang-sewangan. Ayeuna kelompok anu terakhir nyaeta kelompok la. La mangan hiji hurufna taya nu sami. La, cara nulisna la. Atau siga n. Gitu, strip kaluhur. Gitu, strip kaluhur. La, siga n. Kumaha babaripan? Mangga dicobian dina buku sewang-sewangan. Kuhidap tiasa dicobiannya dina buku kelompok kahiji kapasara salembar, kelompok kedua nangaca salembar, kelompok katilu yamahata salembar,
kelompok kaopat gawa salembar, kelompok kalima daja salembar, kelompok kagenep nyaba salembar, sareng kelompok terakhir la salembar. Dicobiannya kanggo latihan ieu mah sanes tugas sanes pancen. Mangga latihan salembar supaya hidup babari apal, sabab upama di latihan sababaraha kali urang tangtu bakal leuwih paham leuwih apal.